biasa ngawaga waktosna sakedap kanggo ngawawancara ngeunaan dampak COVID-19 ka sakola. Waalaikumsalam, mangga tiasa Neng. Tepangkeun nami abdi Helarjo Nabila. Abdi teh di SMA Negeri 1 Cileunyi kelas 10 MIPA 1. Pami nami ibu saha ibu? Nepangkeun nami Ibu Lilis. Pami ibu teh gaduh murang kalih. Gaduh ibu teh gaduh murang kalih 2. Dampak COVID-19 ka marurang kalih sakola teh kumaha nya bu? Ayeuna mah sakolana teh online di bumi. Pami online mah atuh efektif teh nya bu jang marurang kalih. Kirang efektif da diajar di bumi mah ku ibu karena usang teh meuni sesah murang kalih komo anu kelas 1 SD meuni alim di piwarang diajar teh anu sok ya alasan itu ieu teh mah. Pami dibandingkeun sareng sakola offline mending mana nya bu? Mendingan sekolah offline. Aya sekolah offline mah di sekolahan aya ibu bapak guru anu tos ahli dinu bidangna, aya rerencangan janten sumanget di arajarna aya rerencangan mah. Cara meh barudak teh sumanget sekolah online kumaha nya bu? Urang teh kedah di piwarang we urang teh manya henteu di piwarang diajar mah da kewajiban murang kali sakola mah diajar. Pan ayeuna mah sok kedah ngangge protokol kesehatan ya bu. Tah tanggapan ibu kana anu teu ngangge protokol kesehatan kumaha nya bu? Urang mah semaksimal mungkin ngaingetkeun pami ngalaksanakeun hana protokol kesehatan. Kadang da jang teh rupi-rupi aya anu nampi aya anu eta teh malahan ngambek. Harapan ibu dina waktos ayeuna naon ya bu? Mudah-mudahan sing enggal kalewati ieu Covid teh ameh biasa sabihara-bihari deui. Amin ibu. Hikmah tina ayana Covid teh naon ya bu? Pan sadaya halna besok aya hikmahna. Hikmahna teh urang teh janten bararsih, ngajaga kabarsihan wawasus hampir tiap waktos. Sareng urang teh malih caket ka Gusti Allah da ningan urang teh teu kenging sombong, ningan urang teh eleh ku virus anu alit nu teu katingal ku soca-soca acan. Oh gitu, nuhun ibu, nuhun pisan atos ngajawab patarosan abi. Punten bilih aya patarosan anu kirang merenah, punten tos ngawaga waktosna. Atur nuhun pisan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.